Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saatos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi, baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah ayeuna urang sadayana aya dina sehat tur paranjang yuswa. Mudah-mudahan urang sadayana diparekeun rezekina disinglar dina sarupa rupaning pancabaya nya utaguhana kitu kanggo ka alo-alo sadayana baraya-baraya ki Sunda kadihilap like subscribe komen sareng loncengna milunya hatur nuhun kumaha perhatosanana. Mangga urang sami-sami bandungan deui lajenganna ieu carita jakarana anu kiwari kumaha di baris di paluruh bagian anu ka 30. Sakumaha anu tos di Bandungan dina bagian anu ka-28 pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang di lembung Sindang Sari khususna di bumina Bapakku anu harita rame leuwih ti misti ramena. Naon sababna? Loba jelema alatan Neng Arum harita tos mulang ka bumina kalawan salamet kairing ku Ajo Samli oge jeung jang jakarana nya malah teh kakam tuna tu Mang Japar oge jadi guruna Nyi Arum. Kumaha tu para pamirsa lajengan ane cerita mangga sami Bandungan ku sadayana anu harita kaayaan alam tiberang di bumina Bapakku anu nuju na Bandungan keterangan-keterangan ti jakarana. Mangga urang sami-sami nungan ku sadayana. Kaayaan alam tibeurang khususna di lembun Sindang Sari harita mah beda ti poe-poe anu biasa. Di bumina Bapakku meunang gimbung ti sirikna warga sadesa eta mah tamplok ka bumina Bapakku. Naon sababna? Sabab harita memang aya anu ditungguan tayalian iwati Arum Rengganis jeung wadia baladna anu harita marulang atuh teu matak heran lamun ceuk nu jauh ngajugjug nu anggang teu boleh datang mun diting torojo teh ditu teh dieu sadengkeun ai Bapakku mah harita teh keur ngabandungan nyatana kana omongan naon rupa omongan jakarana ngadangu keterangan ti jakarana kitu Bapakku teh meuni ungkut-ungkutan. Bapak lebihnya kitu keneh patua kampung teka kantun sararea ngerasa heran. Peda eta ngadenge hiji tempat anu disebut ku eta jajaka ka Paku. Kalakah beuki pada sarana Paku teh hayang nyaho eta jajaka. Nah saha anu sabenerna? Lamun ceuk nilik tina dadegan jeung rupa mah geus pasti lain jalma samarangan.
Da atuh beda pisan pamor katempon aku sehari-hari. Sabot keur kitu atuh harita. Nyi Arum ngareret karamana bari jengpok harita. Ama atau salah atuh Kang Jaka teh tong wakaseur teh ditaro sawatos teh apan teh acan ngaleueut cai-cai acan tangtos anjeunna teh atuh ngaros lapar sareng hanaang ama. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nah ku poho-poho teuing ai geus kolot. Nya pisan amat teh bet kajongjonan cu. Katamu teh kelaka disuguhan ngawangkong mangga atuh kasep aden sok ngalaeut tos disayogikeun cai-cai mah hampura we bapak teh. Sok resep atuh da kana ngobrol-ngobrol teh. Sok mangga atuh Kang ngalaeut heula sakantenan sareng ngalawuhna wios tah. Teu kada isin dia mah atuh Kang. Datang tos akang tatu hanaang panganten sareng lapar. Desa wios. Atuh nuhun neng. Mangga atuh ditambi ku akang. Semono atuh Kang. Atuh lumayan we. Sok mangga disarengan atuh ku abinya. Nyan atuh sanggeus kitu mah. Kop jakarana teh atuh kena cai segelas anu geus ngahaja disadiakeun. Rego diinum kop di atuh kena supan cau nangka terus dibuka dihuapkeun. Nya statusna mah atuh sarerea oge nyararaneut meni balake cerakan. Bari jeung suka bunga teh atuh. Teu lila sanggeus rengse atuh nyararaneut kitu mah terus. Harita Ki Japar Ajo jeung Samid oge aramitan heula rek balik dadaku nama. Rek bebersih cenah. Kawan tu awakna teh karotor. Katambah wanci geus maju ka sore harita teh. Medarkeun pangalaman kajadian-kajadian tadi dina mangsa engkewe cenah peuting lamun geus salse kitu cenah harek kadongengna teh. Samalah harita jakarana oge diajah ka imahna ku Ki Japar, tapi dicanat ku bapak kubu sangkan ulah waka ka mana-mana cenah. Sabab sagala pangabutuh mah tos nyampak. Harita jakarana atuh dijamu di tempat dihijikeun di anu rega jeung bararesih sepre jeung samping disadiakeun. Nya kitu dibantah meuli barodas malah mah atuh disadiakeun pakaian anu wari teh. Nya teu wudu jakarana teh mandi bebersih meuli sagala dikosokan terus wudu. Sanggeus beres wudu terus atuh harita disalin ku papakean anu geus disadiakeun. Nu saterusna ngalakonan salat maghrib teu lila mangsa. Harita teh atuh geus kadenge sora anu adan di masjid terus atuh diteruskeun ku wiridan meuni harusu katempona teh. Sabot keur kitu kadang kadenge sora pantok kamardika trok di luar. Terus harita gancang nangtung Jaka teh bari jemuru kana daun panto reket berai atuh panto dibuka. Barang berai panto dibuka teh lanyap hatena Jaka teh rada ngalenyap lantaran di luareun eta panto teh tos ngajanten hiji istri anu geulis tayalian Arum Rengganis. Nu harita mah atuh geus bebersih tur geus diganti baju pok atuh harita Nyi Arum. Kang diaturana ku ama sareng ambu saurna teh. Urang tuang sareng sang ngariung cenah. Isin atuh akang teh ari kedah tuang sasarengan sareng tuang Rama mah. Maka jeung isin sagarupi kunaon ama matu tara kunaon apan disarengan ku abdi kitu cek Arum. Kituna teh Arum harita bari jeung maledogkeun ku imut ka jakarana anu harita keur neuteub antem atuh puguh meuni jadi rampang reumpeng jakarana teh mangageledag hate jadi teu puguh rarasaan. Harita gancang atuh negerkeun deui hate dina hate Jaka ngamuji ka Arum Rengganis nu memang geulis teh lain bobodohan. Komo da atuh ayeuna mah geus mandi make pakaian anu bersih atuh beuki herang mencrang we ka tempona teh.
Itu akang ngelakang ngahulang kunaon geuning acang katuh. Sorry. Henteu akang mah teu nuju ngalamun teu nuju ngalamun nanaon. Eta geuning atuh katinggalna ku akang ku abdi meuni ngahulang ngamutan naon atuh Kang ari akang teh. Teh nu diemutan akang maneh. Mohon atuh upami teu aya nu diemutan mah. Itu ama kali ambu tos ngantos. Ngentos. Ya cenah hoyong tuang sareng. Oh, mangga. Harita keneh jakarana jeung Arum Rengganis muruk ka tempat anu biasa sok dipake ngariung sakulawarga. Breh di dinya disayangikeun aya pakubu tos aya sareng Abu Rodiah. Sadet di payuneunana geus ngabarak atuh katuangan kayaning sangu jeung rencang-rencangna. Ngabarak segala aya goreng hayam pais lauk, sayur sambal kerupuk pais oncom jeung lalab-lalaban. Ngajak sagala disadiakeun pikeun ngahormat ka jakarana jeung ka anakna cenah nyatana Neng Arum. Geuk duanana caralik di payuneun bapakku. Sok Adel engalan ka dieu urang tua ngariung sasarangan ieu di dieu ieu. Hitung-hitung syukuran lantaran bapa jeung amu teh ayeuna teh keur ngarasa bungah jeung banja alatan geus bisa riung-mumpulung deui jeung nu jadi anak. Lain kitu ambu. Alhamdulillah atuh. Aya. Penting ayeuna teh geuningan urang sarerea bisa kumpul ngariung. Da ayeuna mah atuh kaayaan geus salse kumaha atuh lamun kajadian anu tadi teh urang pedar. Da geuningan meuni penasaran pisan sarea oge hayang nyaho geus salakona. Kana eta lalakona tah sok saha heula anu arek ngamimitian cik kumaha lamun mimitian ku hideup geulis cik sok naon anu geus kaalaman peuting tadi teh saur bapakku sarengsena tarua ngariung mungpulung teh harita diteruskeun kana arek muka pangalaman sewang-sewangan tina ngeunaan kajadian-kajadian lumangsung peuting tadi. Bapak kubu nyarios kitu nate bari jeung anjeunna ngarelet ka anu janten kutana. Anu jahle carik sagedengeunana ngarendeng sareng Ambu Rodiah nya atuh teh lami Arum Rengganis enggal ngawalon kana panaros tiramana. Sarta di Bandungan kudu sakur nu araya jidinya. Samohon mangga ama sagareupi kajantenan anu ku kalaman ku abdi tangtos sadena oge bade dipedar kieu tateh ngawitanna teh. Barabat atuh harita Arum Rengganis ngadongengkeun ngaguar ngabalakakeun ngeunaan sagarupa nu kajadian anu kaalaman ku anjeunna ti mimiti dibawa kabur ku bangsat atawa bapa maling nepikeun ka kapanggih deui ku jakarana. Samalah sanggeus harita rengse Arum Rengganis ngabuihkeun dongengna terus disambung ku lalakon jakarana. Samalah disambung deui atuh ku lalakonna Ki Japar sabatur-batur jeung Ajo teh. Nya kitu teh Samid dina mangsa harita ngudag-ngudag gebangsat alias bapak maling. Nya atuh sakabeh anu harita keur ngabarandungan puguh we meuni parogot. Samalah masarea oge atuh gogodog bari ku mecrek. Komo dina palebah Arum Rengganis meuni ngomongkeun ka jakarana anu gelut ngalawan bangsa teh. Anu sok padahal mah Arum Rengganis mah atuh teu bisa nempo da teu bisa walakaya harita teh. Tapi ari kana sakabeh sora mah kadenge jelas. Sanggis sapeuna rengse didongengkeun pok atuh bapak tua kampung harita. Alah geuning nepi ka kitu na eta sakabeh lalakon teh cuk. Rame geuning padahal mangan ukur ngadengikeun komo lamun ngalaman meureun. Parandene kitu nya syukur we atuh. Ayeuna mah sarea geus salamet. Kumaha ya mun yang Arum atuh naha? Teh sawios-wios salira teh geulis
Daging make jeung di bawah lulumpatan nepikeun ka sisi leuweung kitu takut si Atah adol. Alhamdulillah patua. Abdi teh salamet teu kirang sawios-wios. Aya panghibar doa ti sadayana. Ngan ieu we saeutik rada barared kumargi abi waktu di canak lumpat teh ti kararait kana cucuk sareng ngaregang anu gararin. Nuhun atuh geulis, nuhun alhamdulillah. Nya ai barared sautak saeutik mah jamak we. Anu pentingnya mah eueuh kajadian anu leuwih ti kitu anu teu dipiharep ku balarea. Sakitu mah nya masih kene untung urang teh kudu munyi syukur ka Nu Maha Agung. Geulis kitu ceuk patua kampung. Ngomong ka cidang ngempla dengan rasa hariwang cenah ka Nyi Arum. Sanggis kitu mah haret deui atuh patua kampung harita teh. Ngareret ka jakarana anu keur diuk we sila ngarendeng jeung Ki Japar. Pok harita tumanya barejeng teu patua teh ka jakarana bangun anu hayang sidik. Ke halai teh ya. Ya, ayo geus kolot ke. Kasep Kabis Pak. nya kahijab. Ke ari ujang teh saha teh tadi teh poho deui maklum geus kolot kana ngaran teh. Duh ayo geus kolot ge meuning. Hese ngarti kacang poho biasa sobohan. Tada inget ku sakali ai batur ngomong teh. Ngadangu kana omongan patua kampung kitu. Anu harita jang jakarana ngajawab kalawan sopan. Punten bae Bapak. Ari wasta mah abdi teh jakarana. Hah? Jakarana. Oh, jakarana. Leres pisan. Ingat ayeuna mah ari asalna mah di pasir Nangsilin. Leres pisan. Pamit lapat mah Bapak. Alhamdulillah atuh Kasep. Lain Bapak teh ieu lain nanyakeun ngaran ujang teh lantaran nanya alina naon asa kungsi ngadenge. Ti pakuwu anu harita teh nu ngabandungan kana cariosan kitu. Heula teh patua. Aya naon pakuwu? Kutan ke patua teh geus kungsi ngadenge nya. Tapi gimana atuh? Ai pakuwu. Eta teh aya meureun kira-kira saminggu ka tukang mah. Urang teh panggih teh jeung Mbah Idum. Urang cukang genteng teh dah lemur cukang. Manehna ngabuih ngomong sabaraha waktu kanu kaliwat lah lemburna. Apa didatangan ku rampong opatan. Tuh anu ngaranjah ka imah Banyar Muning cenah mah. Samala nyepikeun ka kajadian gelut bebeakan garondanya ampir-ampiran we cilaka. Tapi aya barakah aya nu nulungan cenah ku saurang jajakan nu ngaran jakarana cenah kitu. Cek patua kampung harita barejeng neuteup apa kubu. Ngadangu keterangan patua kampung kitu bapakku jeung anu sakur nu area jadinya meni arunggut-unggutan KBG. Ari panon mancong atuh ka jakarana nu harita atuh keur diuk barejeng tumungkul. Tapi barejeng merhatikeun kana rupa omongan pak tua kampung mah. Sarerea atuh beuki ngarasa panasaran ka jakarana. Nah saha eta jajaka anu sebenarnya? Pok atuh bapakku harita. Jadi kitu patua bejana teh. Tah leres pisan pakuwu kitu. Ulantaran eta tah kuring teh jadi panasaran. Panasaran teh pakuwu kieu mata kuring teh hayang
nyaho nyaha saha jakarana teh nu dimaksud teh nah nu ayeuna keur aya di dieu kitu. Ngadangu kana pananya ti patua kampung. Jakarana pok atuh harita ega ngawalon bari jeung socana rada ngadilak saritik. Terus satu harita bangun anu samar polah jakarana harita diperhatikeun ku nu sakur nu aya di dinya. Kieu eta teh bapa nu saleresna mah patua. Nya ki kumaha yo? Ku abdi ayeuna patarosan teh bade diwaler. Sok aduh. Ngadasararea teh jadi panarasan pansana parasan panasaran teh sok. Kieu saupamina dipercanten mah sumuhun laras. Jakarana anu dimaksad teh nya sim kuring pisan. Anu ayeuna kalarasan aya payuneun sadayana anu hadir. Unjuk kuning ngabai ka sadayana. Barang ngadangu atuh kana jawaban Jakarana anu area didinya hampir kabeh meni colohok. Ari sabab sarerea ge ngarasa kaget meh hampir sakabehna ayeuna boga kayakinan lamun jajaka anu ngaran Jakarana teh lain jajaka biasa. Pok deui patua tu harita. Ya nya tah kitu tak oge. Benar lamun kitu mah teh jauh tina sangkan. Ujang teh Jakarana nu geus loba didarongengkeun kurang lemur. Nu kasih alhamdulillah ina bisa nyepungkeun bunga bapa teh jeung asa teh diharapan lagi pasti ujang teh lain zaman-zamannya pacak bisa kitu ge sukan atuh ujang teh bakal bisa bebela babare kabalarea pikeun numpes jalma-jalma anu jarahat. Ngadangu cariosan patua kampung kitu anu bangun daria pisan Jakarana harita unggut-unggutan tandaning anu ngarti kana naon rupa maksud omongan patua. Nya sanggeus mimitina harita patua kampung teh atuh sareng pakulu. Itu oge sarerea atuh nyaksian jadi loba anu nenden harapan jeung barogah kayakinan yen eta jajaka nu katelah Jakarana anu bakal bisa mampu ngungkulan kana naon rupa masalah komplotan rampog siluman belang teh. Alhamdulillah. Aduh ulu lamun kitu mah kasep. Ujang teh saurang jajaka anu pinunjul teu matak heran pikeun bapak mah ya. Sabab naon sabab ti mimiti nempo ujang ti barang datang oge geus boga rasa. Sabab lamun nilik tina tangtungan geus beda tinurian. Jadi geus katempo tina sorotna geuningan bete nyalahan cangkaan bapa teh. Bagea teuing kasih bungah bapa teh kadatangan hijab. Kitu cariosan bapakku. Nuti serikna mere pujian ka Jakarana atuh gancang harita Jakarana ngawalon sorana anca we tur daria sok sanajan geus meunang pamuji tapi sikapna tetep bae handap asor saeutik oge teu nempokeun sikap anu sombong jajauheun takabur. Hatur nuhun juragan kitu oge ka bapa tua sareng ka sadayana we kana sagarupi panampianana katampi pisan ku abdi. Da abdi masa estuna oge teh gaduh katiasa itu ieu gaduh raos pinunjo ti batur abdi mah mak margi teh masa garupina ge atuh nu parantos dijalankeun ku abdi. Sadayana oge atuh marupikeun kewajiban manusia dina hal anggoni ngalakonan hirup di alam dunya Bapa. Da anu marangkeun masa garupina oge anging Allah Subhanahu wa taala. Abi mah mung sakadar cukang lantaran penganten patua. Nah, itu oge kahardi kalau bahari jama kasep. Tapi itu udah beda hiji jama anu usian mah ngomongna teh pan sok saromong lolobana. Cara boga rasa asa ieu aing uyah pikidul cenah. Tara sagala ngarasa asa pangbisanya we ka batur teh. Tapi hijab mah nyumput bunyi di nutang. Ngadangu carosan Jakarana anu tadi.
Arum Rengganis oge nu tadina ngabandungan teh meningkeun kagogodeg. Teu nyangka geuning jajaka anu geus nulungan anjeunna teh tetela seorang jajaka anu hadep pisan sikapna jeung kapribadianana. Reet atuh harita nang Arum ngareret ka Jakarana terus dititip meni antep pisan tetela meni kasep jeung gagah. Jakarana teh atuh bareng jeung kitu kaparangan di harita teh keur diteuteup. Tungtung nama atuh ngareret treu padu tetep deui. Dua pasang panon harita bantrok seblak atuh hate Arum Rengganis meni nyeblak. Terus hatena surser paranas tiris awak tepugur rasaan. Jajantung der jadi ratu tutunggulan lok weh tungungkul. Harita kene gancang tumungkul lantaran eleh jajaten ku sorot panon Jakarana. Nu geus mampu ngaruntakeun hate jajantungna Arum Rengganis. Samalah harita atuh Arum Rengganis anu keur diuk oge bari jeung tumungkul ngagarantas jeroning hatena. Mupaci muat ka Jakarana anu harita memang keur uplok ngobrol jeung bapak tua jeung patua kampung katut anu sejen-sejena. Tetela geuningan Kang Jaka teh hiji tangtungan jajaka anu alus pisan. Sikap jeung kapribadianana jeung deui ngabogaan rupa nu kasep jeung gagah estuning matak pikaresepeun. Tapi nahanya lamun padu tetep jeung aing sok aing teh sok teu pararuguh. Kitu gelecokna hate Arum Rengganis. Norowe cowe ngeceuwih sorangan jero hate. Bari apanon ma atuh ret deui we kanu kasep. Dasa teu bosan heuleu wajar teh. Sabot sarere atuh keur galun teu ngobrol kadenge atuh aya sora awewe anu uluk salam. Datangna teh ti lawang panto. Sakabeh nu aya ampir kabeh ngalieu sarta ngajawab kanu uluk salam. Bre harita katempo aya dua tangtungan awewe anu keur nararangtung. Ari eta awewe nu duaan teh katalahna teh Bi Icah pamajikan Mang Odin jeung Bi Ani pamajikan Mang Juman. Ngahajak daratang ka imah patua kampung alias jeung kapaku rek nanyakeun ngeunaan salakina nu acan aya balikaneh. Ti mimiti bebeja arek indit ngaronda peuting tadi pok atuh harita Bi Icah miheulaan ngomong. Hulajang wangi Paku. Nge beja kitu oge ka Bi Ani sok mangga tuh terahkeun kalebet lah. Nuhun hatur nuhun Paku. Sanggeus dibagiakeun kitu mah atuh harita keneh dititah arasup gebrus duanana teu harese gukdek dari deukeut kana lawang panto da ngarah gampang balik pajarkeun teh. Sarerea oge arayak anu aya jidinya marelong ka Bi Icah jeung ka Bi Ani. Kusabab merasa heran atuh gancang harita duanana ditanya ku Paku. Ke ieu teh Bi Ani Abdi. oge Bi Icah Abdi. Udin teh ngerasa heran kadatangan ku bibi duaan. Da nu tara-tara teh sasahari make jeung rurumpahan datang ka dieu. Na aya naon meni asa rareuwas kitu. Sumohon Bapakku. Dipujeng engana we. Sok atuh sok. Bugujeng engana naon sok gancangeun geura ngomongkeun. Sok omongkeun ka kuring. Ieu teh Paku wireh nasim kuring duaan ka dieu teh. Upami maksudna mah bade naroskeun bapana barudak. Nun can aya keneh wangsu mulih ka rorompok. Manawa sareng manawi atuh aya di dieu. Barang ngadenge keterangan kitu ti Bi Icah. Sarere harita nu aya di dinya meuni colohok bongong lantaran ti tadi oge didinya Mang Odin jeung Mang Juman. Nah di mana ari maranehna? Da sarerea oge atuh aya anu teu aya anu nyaho. Da ari panyangkana mah araya we di mana sewang-sewangan. Pok atuh harita patua kampung. Hari nyarios. Allah, baru keadaan kitu Ibi. Laras pisan Paku. Kuku. Ih, da kita tadi oge di dieu mah da eueuh teu pojang Odin kitu deui atuh Mang Jumad.
ngan kuring mana poso teh eta we peuting tah basa digarduh rona harita teh keur ngarariung pan baca kuring datang teh cik saha di dieu anu panggih jeung Mang Ajang Odin katut Mang Jumad. Bapak kubu harita naroskeun kanu araya di dinya bari jeung muterkeun padeutepna sugan jeung sugan we cenah salasa urang aya nu nyaho. Terus atuh harita sarerea oge selireret bari jeung silih tanya jeung baturna. Tapi edas saurang oge euweuh lepeng euweuh anu nyaho. Pok atuh paku hanta tumanya deui ka si Ajo jeung ka Samid. Anu parang penting tadi cenah bagian tugas karona bareng jeung anu duaan. Cik atuh jang Ajo. Apa kuwo? Lain euy. Oge jang Ajo jang Samid cik saha nah teu nyaho di mana atuh Mang Odin ye jeung Mang Jumad apan peuting teh asa babarengan ngaronda teh lain Tieu cagan kuwu eta teh sumuhun abdi teh ari waktos digaduh ronda mah sasarengan tapi teu lami dah terus-terusan we mainit nguriling lemur pami abdi mah jeung Ang Samid katut Mang Sahli nguriling ka belah kaler ari Mang Jumad jeung Mang Odin mah pas samalah jeung si Ojan oge ka kidul. Bener kitu teh mah katerangan si lain teh. Ci sok teruskeun kumaha? Sumuhun Pak. Pakuwo teh telepat kitu pisan abdi teh. Ke. Jadi kitu ja ke. Nah kamarana atuh sarerea. Duh, sakaya aya we pikiraneun teh ye. Sumuhun Pakuwo, mangga we atuh taroskeun we atuh ka Mang Sahli bilih teu percanten mah. Apaan Mang Sahli mah eueuh dia oge setemid. Apaan cenah tadi teh keur nyarari awak cenah. Urut gelut jeung lulumpatan teh ya batunuh di ling kitu ling ngomongna. Deui. Bener euy Jo. Buah ke we mah rasaan teh asa aya we leng atuh harita teh paku ngahuleng manahna atuh menikeun ngahuleng na teh meni bakat ku hariwang beureun corona anu tiluan can aya mulang samut keur kitu atuh bianih pamajikan Mang Jumad pok ngomong ditujukeun ka paku ngomongna teh bari jeung luwak-luwek mal umawewe sok beuki lewe bakatku hariwang beureun kanu jadi salakina. Nanten kumaha atuh bapakku? Ieu teh kamu kumaha? Salaki kuring teh bapakku. Ya Pak. Waktu cukup mangsa nyakapan cau para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mane diberi nyungsi bagian anu ka-31 dina mangsa tur acara anu sarua. Dahilap madeding haturkeun wilujeng kantun kasadayana kadelalilah like subscribe komen sareng lonceng nalanya atuh nuhun lo kumaha dipi perhatosan wilujeng kantun kasadayana wilujeng tepang sareng lajenganana ieu carita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.